Sekarang kita mau kemana? Sekarang kita mau pergi ke Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jilbab teu di calana. Lamun ngajawab salam kedah sadayana. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu atunya. Samemeh nyai ngawitan nyarita, nyai rek nyuhunkeun dihapunten nya. Minggu-minggu ieu teh nyai ngupload video anu kapungkur. Sok seueur eta ge nu naroskeun nya. Nyai video anyarna mana? Hapuntenna nyai ayeuna can ngadamel video anu enggal. Kumargi naon cenah? Kumargi akangna kirang sehat. Doakeun wae mudah-mudahan akangna sing enggal damang deui. Nah, di video kali ini nyai teh bade nyaritakeun nya basa harita. Nah, hari basa harita teh naon cenah? Lain anu ayeuna berarti nya. Sebelum ceritanya dilanjut seperti biasa, aku punya, jangankan hidupku, aku tiada. Da si nyai mah teu weleh we di mana-mana teh nyanyi bejeng nyanyi. Heeh, da cita-cita mah yang jadi artis dangdut. Tapi kumaha deui atunya sorana nu teu ngadukung. Cuang lanjut nyaritakeun anu tadi. Kapungkur teh nyai angkat ka Bandung aya teleponan di Teh Tina nya. Aja cenah nyai dia ka Bandung. Ah, nyai teh teu loba pamikiran ieu nya. Hayang apal kota Bandung teh kumaha. Singkat carita nyai teh mangkat we jeung si Akang. Etang-etang piknik iraha deui atunya ka Bandung. Pan ieu mah jelas anu dituju nage. Soalna ari ti lembur mah geuning sok loba pamikiran. Lamun mangkat ka kota teh sok sieun sasab baraya. Aya nu sami teu sareng nyai. Bae we disebut udik oge nya. Da memang kitu ayana. Hehehe, dede. Tah singkat carita di tengah jalan teh nyai lapar jeung si Akang. Gara-gara itu nuang mie oge siga nu teu tuang saminggu. Oh, pan saking laparna, duka ningali eusi dompet meureun nya, sanes teu hoyong lebet ka rumah makan teh. Tapi nya kitu teh lah. Lanjut, teu nyai teh tos dugi di Bandung ge. Aya Maina oge. Terang teu Maina saha? Tah eta Maina teh anu sok jadi mitoha nyai nya dina video nyai. Lah, ieu sirah menikot puyeng kieu, anu teu biasa perjalanan jauh. Sok gerak bayangkeun nya, ari mangkat semangat, ari di jalan, capek geuning nya kadar mobilan ge. Teu langsung nyai disambut ku Teh Tina, alhamdulillah. Oh, cek nyai ge kumaha nya? Sabuat jadi konten kreator teh jadi loba dulurnya, alhamdulillahirabbil alamin. Pendak oge. Hatur nuhun Teh Tina tos kersa ngangkeun ka nyai sareng keluargi. Tuh tingali geus bumina ge. Sakapeung masok ngabayangkeun nya iraha nyai gaduh bumi saageng kieu. Cek di lembur teh mah cenah disebatna gedong sigrong. Bener teu? Pasti benernya. Singkat carita nyai teh langsung sina istirahat. Mani dibagjakeun geus. Tuangeun mah sakur tuangeun dikaluar-luarkeun. Duh mani asa diratukeun pisan pokona mah. Tapi hampura ieu teh divideokeun nya. Soalna teu kaburu. Kapoe isukna nyai teh diajak jalan-jalan. Duka ka mana ya tuh tulisanna nama Peli. Nyai teh ngadamel video estetik ami siga artis-artis. Cie. Sigana lamun 5 kuriling deui mah mantapnya kameramen. Kabayang liurna we pokona mah. Hampura da geus kitu kuduna nya. Singkat cerita, pas wareg popotoan teh langsung masuk ka mana cenah? Nyari masuk mah ka jero atuh. Tuh kan si nyai mah geus bingung deui. Heueuh teu biasa ulin kanu kieu teh nya. Biasana nyai mah ulinna ka tukang pecel anu langsung mesen langsung dituang di dinya. Kela manika ciri pisannya beungeut di kampungna teh. Ah saturut-turutna we. Batur eureun milu eureun, batur leumpang milu leumpang. Tah geuning aya Kang Cepot geuning ye. Sakara apalnya si Cepot. Balaga sing horeng teh asli namanya. Dibawa salaman cicing wae. Tah geuning aya si Dawala deui. Sarua geuning nya si Dawala teh jeung Kang Cepot teh balaga. Dibawa salaman dibawa ngobrol cicing we. Awas pokona nama. Kadanya baraya urang mah ulah nepi ka balaga kitu. Bisi jauh rezeki pang-pang nama. Tapi ieu teh video teh meni asa panjang-panjang teuing teu geus-geusnya. Ah dilanjut. Gampang we ngobrol dilanjut. Tapi anu ngobrol ye jeung nu ngedit capek. Pokona dilanjut deui engkenya berarti video ieu teh bersambung. Lah ketang duka engke duka isu kumaha puruna nu ngedit be. Cek dina basa legegna nama The End cenah. The End mah tamat meureun nya. Lah pokona nama kitu nya. Wilujeng siang kanggo kabaraya sadayana. Wilujeng beraktivitas. Pokoknya pamit next time. Dadah, bye bye. Salim Cepot. Hai, wilujeng wengi baraya sadayana, wilujeng beristirahatnya. Sekarang kita lanjutin cerita yang tadi siang ya. Nah, ini teh nyai sama Akang lanjut lagi ya, terus masuk ke dalam ya. Ternyata di sini suasananya raoseun pisan. Jauh panindeungannya. Pokona semua permasalahan yang ada di lembur teh hilang seketika. Tempat makan teh didesain seperti perahu layar. Hah? Didesain? Didesain. Desain. Eta we lah pokona mah. Kela ieu teh mayar teh nya. Mani sok sagala sararieun asi ari ning caka kota teh bisi aya nu nyarekan. Abong-abongnya kolot zaman baheula mah warah budak teh segala ulah geuningan. Kela. Teu leh we di mana-mana teh nyanyi bejeng nyanyi. Da resepna nyanyi atuh. Nya sok atuh tuluykeun. Lanjut ke cerita awal. Kela.
Eta sendal ngadon di babawa ari emak. Pohoeun meureunnya rarasaan teh mangkat ka sawah. Unda setiap langkah teh aya we pikasirieun teh. Ayo ah mak, cuang naik parahu. Tah nya nu ngabosehna nya, mak cicing di tukang. Asa teu maju-maju geningnya parahu teh. Heueuh atuh moal maju da imah paten. Deudeuh ka mana we nya ngobrol mah. Penting mah aya sorana. Ya sirap ya. Iya mah lilin, ih kecil pisan norakna teh orang kampung teh. Ari sugan teh sirop kalah lilin. Lilina alus tuh daannya warna-warni siga sirop. Coba eta kal kamujung. Bunda ngerakeunana tapi kajen we lah nya. Nu penting mah nyai bahagia. Tah calik anu sae teh kieu kieu ku nyai di papatahan. Teuh kan meni anggun. Itu barayanya ah ka mana we ngomong mah kumaha nyai. Nu penting mah ieu video henteu sepi teuing. Bener teu? Bener teu? Bener kan? Ah sigana nu lalajon lagi geus beuki teu purun. Tuluikeun ulah ieu. Tuluikeun we nya. Tuluikeun lah. Kita tuluikan lagi ya. Ngomong-ngomong ieu teh sangu teh teu daek datang. Mani geus teu sabar nyai teh nya hayang ngajaran tuang di resto. Rasana sarua teh nya jeung pasakan emak di lembur. Bari nungguan sangu nyai nguriling heula jeung si Akang. Betah nya euy Kang di kota teh. Mani asa hoream balik da. Tapi lamun teu balik hayam ek saha nu maraban nya Kang. Heueuh nya euy baraya lalakon hirup. Lamun teu kitu moal rame. Singkat cerita nyai teh tos di sauran yen cenah sangu teh asa. Ah, rezeki mah moal ka mana nya Kang? Piring Kang. Cat pesan sana ngadon. Mesti siapnya. Oke. Alhamdulillah, Kang. Sangu Kang, ya, Kang. Oke baraya jadi intina nama kitunya ada ya omat sanajan urang ti lembur oge tongsok ngerakeun nya jadi kudu bisa mindah cai mindah walungan mindah cai mindah walungan mindah cai mindah darat gitu we lah pokoknya mah nyai pamit dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye bye